Wilujeng sumping di lebur panereman. Tempat nu pinuh ku kabagjaan barudak nalika panon poe mimiti lingsir ngulon. Di dieu taya loba gadget tatawa layar kaca. Nu ayangan saukur sora seuri nu tetela jeung kesang nu ragragan tina rasa babarengan. Hayu urang saksian sakelompok barudak nu keur ngumpul di buruan. Ngajaga tradisi ku cara ulin kalayan suka jeung duka. Mana sora nubrean teh buruan caan bulan desimper gatri galah jeung boy-boyan kur jadi kalangkang dina lambaran Dari atuh patir kan dia keur main kayak keboya. Berarti ada zaman ayeuna mah barudak teh kaulinan teh di dieu kudu lalumpatan keluar. Hareudang teh halus eta teh tandana geuti arurang teh hirup ngaranna teh nyaho baheula di buruan arurang teh pinuh ku sora hareuing lain ku sora HP. Aya sora oray-orayan nu ngaleor mapai galang. Aya eunteupna sora dor dina di laut. Silih simbeuh ku kadeudeuh, silih tewak ku ka ceria. Kira aya sora nu nyanyi. Urang ka ditu ya. Geningan cara orang-orayan ngiluan lah, baik orang jadi uting mah. Sora oray-orayan mimiti kadenge matak dedengeun. Ieu lain oray anu pikasieun tapi oray silaturahmi. Baris ngantai, leungeun dikalantak-tak, nentukeun saha nu jadi hulu jeung saha nu jadi buntut. Pabetot-betot, gura-giru, bari ngawihkeun lagu nu geus turun-temurun ti karuhun. Iya, Ben, tuju naon? Ini kio keranya-hanya. Orang dudukan yuk. Mana bulan delan ada ikut lain yuk. Loba lain. Iya, sekarang mah. Barudak urang ulin yuk. Ayo. Kudugan. Yo. Ayo berarti sanut sanik sambar teh. Iya. Iya. Ayo atuh. Ayo. Iya. Iya, awas dia. Kala. Aya naon? Ayo urang nganggurugan. Oh, hayu atuh. Senggeus lumpat ngaleor, barudak pindah kana kaulinan nu leuwih nantang nyaeta udugan. Ieu teh kaulinan anu ngabutuhkeun kecepatan, strategi, jeung kekuatan balenom. Aturan basajan, sendal disusun ngentut kaluhur jiga menara. Aya hiji budak jadi ucing pikeun ngajaga eta menara sendal. Wake up the dawn and ask her why.
dream a dream, she never dies. Wipe that tear